Aja tak proyek jadi mual jalan. Jadi namun daek orang sekalian mulungan sampah plastik orang olah jadi nggak daur ulang. Tadi taruh apa? Aku mau apa Jadi inisiatif proyek orang? inisiatif anak muda. Oh, hayu hayu. Baik, kemana sih ya? Ya, cocok kali itu tuh. Dia orang lah gabung. Jadi maya kue saya pikir. Dahar nanti cok. Kue Sorry cok dah. Nggak perlu lah kan itu lah cok. dari yang mual. Pek sombong amat saya. Ngaho. Enggak, enak mabuk botak amat ya. Oh, harudang menengan syukur nama botakannya. Pasti gagu wae film serigala terakhir. Aisyah, merenan jadi sok kasurupan merenan. Oh, Iya. bisa jadi sih. Enggak orang musuh yuk. Ayo anu lo, nak. Kan sugane ayaan. Iya jelma miskin ngobrol ke nang ngusup jeung ngusup ampun. Pek kebenaran sih ya lewat. Musuh yuk ah. Ngusup di mana sih goy? Biasa di Cimapag. Ih, ngusup di Jemapag Semarban keuyeub. Mendingan di empang aing karak daek kayak duitan eta mah. Aja ku mah apik, mal. Ih, sahayang aing mah aing mah. Sombong. Sombong amat. Udah harjung dokter ogu. Oi, Bet. Kebeneran aing kepanggil jadi jeung sia. Kenapa teh? Iya, enak ngita daek teu. Itu naon? Kita pengmacukeun sawah aing tuh. Geus bala. Sawah. Heeh. Teh aya wae. Embung lain bisa dititah ku aing. Aduh teh. Ampura teh, lain embung, urang lain rak rezeki, ireungeun urang yeuh nyeri. Tadi teh seleda teh cai. Bener sia, leungeun sia keur nyeri. Oh teh beneran teh, ieu rada nyeri tuh rada baru saeutik tuh. Teh mending ieu wae siropik we. Siropik teh gawe main nganggur. Oh, tuh ge, tapi naku sia titahna siropik. Oh teh siap, tenang dong, kayak bejakeun ke siropik tah. Aya gitu mah tuh. Siap teh. Siap, laksanakan. Megelo sia. Boy, si Robik gaya nanya aku artis wae. Oh, sombongnya sekali ya. Heeh. Geus deh urang kan coki. Ayo. Urang ajakan mancing juga daekeun. Ayo. Pona dai, namun sampai ia bakal berhasil kali ke 3.000 bata kali 1 miliar berduit. 1000 bata kali semiliar. Berapa? Bara duit. Teu nyaho. Pokoknya masa gitu ya gitu nyaho pokoknya mah duit tambal kawadahan. Wah, Oke jadi benernya. atuh lain muhar deui. Oh, hayu siap kayak gitu mah. Pokoknya mah kitu dai, bakal sukses urang. Dai, cok. Urang musuh yuk. Bisa ke mana? Cimapag. Paradas poe. Mana mau kasih ropek kok, ropek embung mana embung. Terus dah gitu mah. Mana we kan musuh lah sorangan. Jadi urang serangan. Bukan. Dari ribut wae. Meniti dia siapa paradas poe mah ngopi. Mana kopi, nak? Tuh kedeung di hotel ka dieu. Si Robi naon ieu? Si goblok. Iya, kena aing wae aing reki. Sia pe ki sembarangan wae sia, jeung ke barang sia di gegel jurig mah sia. Aing teh kuat sia. Olah kumaha sia we lah. Henteu pik ya. Naon sia? Dia aing pasamprok jeung RT bilang gitu. Sia. Kita macul ku RT dek tuh. Macul. Oh, Bunga aing betah. Udah level aing enak mah. Tadi ge dia kan ngopi ku budak aing sarang. Oh tadi masih argo yang ngajakan mancing. Aing pulap. pik sakitu amat eno mah. Aju sia embung. Bunga aing betah sarang kayaknya nama. Bejakeun we sia kareta gitu. Tagawean ku sorangan ogoan gitu. Oh, geus tuh ge sia embung mah kayak ku aing bijakeun di RT. Oh aing ah. Itu lain betah. udah. Diur aing lah. Oi, dah, manggil siropik teh sia. Oh, si Ropik. Tadi malam-malam ada ka dieu. Aju kabur ka mana buat tadi lempang ka ditu. Oh, kayak itu. Sombong teh, tadi gede ajakan musuh embungan kurang. Oh, berarti sarua wae nya. Tadi gimana ada ka dieu? Orang tanya dia tan ngopi doang. Udah kabur. Oh, embungan. Embungeun. Sombong. Oh, keur sombong rupana. Hoi, Pak RT. Tua ya si Abet. Kumaha Bet? Geus kapanggil jeung siropik. Daekeun teu? Siap teh. Geus tadi urang pasamprok jeung si Ropik. Ngan manehna ngomongna embungeun. Geus teu level.
Bagi aku baru udah diajakan mancing bungun. Nggak sebenghar meureunna nama. Sombong amat eta si eta yeuh. Wih, benernya si Ropik geus sombong ya. Kumaha ye, pas geus kieu lamun si Ropik. Kebugan ulah. Yang man gebugan wae, kitu-kitu ge eta baturan urang. Geus ayeuna mah mun manehna ka dieu, ulah diajakan nongkrong ku urang. Ulah diajakan naon dah, antepkeun we. Oh bener ketua, itu kebaturan orang. Angger we baturan kitu mah sombong mah. Gebugan wae kitu ye. Oh teh, tadi mainan ngomongna, RT cenah ogoan cenah, gawean wae cenah ku sorangan. Oh nggak usah aja orang liur lah, mending aja orang liur balik lah. Bener sih etanya jadi kos artis wae. Geus dah ai kieu mah. Partai marek balik we dah. Yuk sadayana. Cara soal amat ya. Bulentingan tir tadi sorangan. Kira aku aing kudu budak deui nya. Tapi da kumaha deui nya. Budakna ge eta doang. Geus lah. Pada eueuh. Hei, naon ya? Ngomong orang ngusep ah, tadi lain aku ngusep kan. Ayo mancing bae. Ayo. Kira-kira ngusep ka mana ya, Cok? Ayo orang berangkat. Hei. Kan. Dai, si ada ngusep. Berapa cokot peralatan ah? Berapa balik lah. Ayo. Oh benar. Ayo nunggu nanti dia. Si Lumol. Siap Nyok. Segera balik nyokotnya lah wadahna. Oke siap. Di ngusep sekalian. Oh, ini Ayo. memang sudah ngajakan pas artis lah. Oh benar. Gaya artis yang iluun, mah sombong lah diajakan. Sedih amat aing ngomong aja kan ya. Ya Allah, kieu amat. Anggera beunghar ieu kicarana mah ya. Lah aing teh nyangka ka si Ropik ye. Ti leutik mana yang jadi artis. Geus gede beneran jadi artis. Hebat aing kemarin aya. Aduh. Heueuh nya teu disangka manehna kok bisa jadi artis gitu ya. Coba aing jadi artisnya. Mungkin aing laku buat awewe. Tang pengangguran geus kieu. Bos, bunga masalah gaji ya. Tenang asisten, pokoknya mah kontrak mah geus asup ieu, cuman duit can cair. Kira lila amat orang kerbutuh soalnya ya. Aduh. Gampang dah pokoknya mah. Oh, ulah poe bonus yang urang tuh ge. Siap. Haju aja na urang arek ka mana, Bos? Iya orang nong lembur orang ya. Oh, hai itu ge. Tapi orang sih dai kudu bersyukur sebenarnya mah di lembur orang kayak nu maju jadi artis. Sebab non ngaran lembur orang ka bawah. Aju orang sanya orang bisa ilu jeung manehna jadi artis orang ge dai. Oke sih. Tapi Cok ngomong-ngomong kabarna mah si Ropik arek balik heula ka dieu. Bener sih ada si Ropik rek balik. Heueuh bener Cok. Sugan we ngeten ka urang keneh ya. Aju urang bajakan ngopi ti dieu. Mudah-mudahan we neraktir anu geus jadi artis mah. Andai waktu bisa diputar. Ih, itu si Ropik lain. Pik, iya bener sih Pik. 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 Iya Ropik lain. Hebat. Keren ini mah yuk. Tercerah bahu aku lemek. Bos, wow lain. Iya, oh. Mah gelo mah So kenal. ya. Sombong amat ya. Keun ku aing bedakeun ka budak ah. Mendung langit keur teu caang. Anjeunna teu datang dat. Si Ropik iranya anak nyaba lemburna. Buah-buah ayeuna sugannya. Aing kudu siap-siap ieu mah nyambut manehna. Siap-siap dengan ga aing ye. Nyambut si Ropik. Ya meureunnan. Cok, dai. Tadi aing mang si Ropik. Di mana sih? Di ditu. Bener. Aing mah sombong si eta. Ih, kok bisa sih? Aing teh nyaho bingung. Wah, aing mah teu percaya tapi na bawa mata kasih ada uang sombong oge. Kaing mah moal mungkin meureun. Bener teh dae. Bener lah. Kayak nyahoan ku saria lah. Kumaha manehna. Coba we ke orang poreaksi na ka urang. Heuh dae. Coba we.
Bet, Siap teh. mana sia? Kadi sia. Oh teh, siap. Anang teh. Kieu bet. Pan si Ropik rek datang ka dieu, urang siap-siap nyambut manehna. Oh si Ropik anu geus jadi artis teh lain. Heeh. Ayo dah, urang tungguan di ditu we, di Makang Coki. Siap teh. Ayo partai ulah lempang teh ulah dah. Urang nungguan si Ropik nyambut. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon deh partai? Kieu ye, arta rek mare kabar si Ropik teh rek ka dieu. Kan si Ropik aya jadi artis. Wayana deh urang sambut teh di dieu heuh. Pak RT teh arek minta izin ka Kang Coki, kumaha ieu mun tempat dipake nyambut si Ropik. Urang sih teh nya atuh mangga bae ka hiji atuh si Ropik mah warga RT babaturan urang ongkoh atau kacida meureun nya. Sok wae mangga Pak RT. Oh ai gitu, oh nang diizinan mah. Bet, siap-siap bet. Urang sambut artis urang si Ropik. Siap teh. Itu si Ropik itu. Tuh. Artis Pik. Kumaha Pik? Foto. Sia hebat yang jadi artis ayeuna. Sabar. Nyaho. Pik, artis dia lah dia kieu. Ayo wae cok deuk di dinya cuman ieu cok Pak ieu coba baru dak pangawas-awaskeun ieu sana barau amat ieu coba sesen pangawaskeun eta aureunan wae barau kungkang ieu ari itu Cok orang genaun sombong mah nama. Eta kumaha sih bisa jadi sukses gitu, kumaha jadi artis. pokoknya mah cok cerita nama panjang sebenernya mah cok yang jadi artis mah gampang urusan leutik kita mah geus nyaho cara nama Cok aya genaun cok sombong deui wae mah nama. Atuh Pik, bere-bere tuh cara orang supaya kos didinya jadi sukses gitu. Nyaho Pik mah atuh. Bere-bere rahasiana RT atuh. Pan RT hayang kiki hang jadi artis cita nama ti leutik. Nyanyi mah unggal poe. Tapi angger we kieu wae kahirupana. Kabatu rahasiana menta. Duh cok Pak RT hampura eta mah rahasia Oh, atuh deh. Tadi ngomong-ngomong ya tujuan acara kadi teh acara naon? Apakah keur libur syuting apa kumaha? jadi kieu cok Pak RT selain silaturahmi ka dieu teh urang teh arek nyumbang ya muda di dieu Oh, nyumbang atau nu aya gitu mah Pak RT atuh. Emang rek nyumbang naon ya Pik? iya cok RT ya duit bagikeun ka warga RT sekalian tak budak moal anggur Ya bener Pik, atuh hatur nuhun Pik ya mah. Nya cok orengan bager. Tuh, makan cek aing ulah susu ujon. Mana niat teh bager ka dieu. Heeh. Teh, bener ya kebagian yo. Heuh teh ulah korupsi eta teh. Moal tenang sia ku yang kabagian kerek jeung masak we mah. Pik nuhun Pik ya aduh. Nuhun Pik. coba eta pelan eta walikat eta eta buru tah aduh geunaheun amat aduh Kasih Ropik. Kunaon eta ya? sudah amat jadi artis ya duit loba Astagfirullahaladzim. Ini kayak gitu-gitu eta yang jadi artis. Pik, sadar sih Pik sadar. eta tah geunaheun tah belah dinya tah urut geunaheun tah aduh bener geunaheun nya Keun ku aing di jailan sia. Hujan. astagfirullahaladzim hujan anjing hujan Makan bokep tah. Mun ngipi ulah lulur teuing.